Hirup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun, mangga orang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan salira atanapi ibak, meresihan kuku nyikat waos anu rutin eta contoh anu disebat irup anu sehat. Contoh anu sanesna micen runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah ditutupan bahamna. Saupami sadidinten urang ngajagi kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kakotor. Bersih teh hartosna bersih, sucina urang sareng lingkungan di sabuderan urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados urang oge suci sareng bersih. Pala hadirin sadayana rupina dicakapkeun sakitu anu kapihatur. Kerang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.